Terus ngajaran ka setrum can. Acan kumaha gitu. Bibi mah asa hayang ka setrum. Astagfirullahaladzim. Mit amit bibi. Meureun ka setrum kumaha ai bibi? Ai bibi motivasina naon hayang ka setrum sagala hah? Wah nyung rugi merang listrik unggal bulan. Tengasan ka setrum acan mah abong. Anjing. Nya ada setrum teh hakaneun bi. Meureun bibi ka setrum mah meureun jengker atuh. Lah bae nu penting mah hayang ka setrum pokona malah titik. Oh deui. Geus keukeut ieu bibi aing. Ampun teuing karihakan tiang listrik tuh hayang ka setrum-setrum teuing mah. Kebayang meureun ieu bibi aing. Geus geuneuk ieu warnana ge. Tamah ka setrum. Meureun teh hejo bagedot meureun mah. Parah ini. Tadi berang ka mana bibi deh? Aya di imah ih. Teu kadenge dia teh tukang PLN gegedor. Kadenge kan ngahaja nyumput di kamar lah. Ngerah naon ai bibi? Yung rudet bolak-balik bae ka imah. Matak ge dibayar. Lamun geus dibayar mau bolak-balik ka imah atuh bi tukang PLN ge ai bibi. Lah yung bibi saumur-umur nyuhun hulu nu ieu. Asa nasok mayar da. Apa. Maksudna kumaha nyuhun hulu nu ieu? Saumur-umur rek diganti. Moal ari simbaran bibi pae atuh diganti mah. Ah, Nya atuh teu kudu diomongkeun oge atuh meureun. Anjir. Nah, terus kumaha? teu lunas-lunas eta mayar listrik. Rudet. Nya bener cek orang mah mending ganti. Bibi. Bakal hujan deui ieu mah yeuh. Oh, ini binya. Geus Nya, codom kieu euy. sok keung bibi mah. Heeh, kubu. Banjir nya binya. Lah, banjir mah da tara di dieu mah. Sing longsor itu astana kabayang teu mun longsor. Ku di jero kubur eta ek musik ka mana? Embung sieun kudu ka imah bibi mah. Moal Dina jero kubur mah nya geus we berngagaloler. Pan ge kudu hirup. Moal make jeung ngararungsi ngabring. Moal di. Geus ngajepret deui sirahna aing bibi ieu.